putri ibu puputan sojak kalbu ke dia gelis tong tebi rek dirung-rung ku kasih sumangga ka mamah kalih ka apana mana mamah sareng apana tiasa lungsur tetehna tiasa digandeng diapit ku mamah kalih ku apanya gelis anaking mamah kalih apa hidup dina dinten ieu sejajajab hidup anjeuna anu parantos berjuang ti awit ngandung ngababarkeun ngatik ngadidik turta ramah hidup anu parantos milarian apakah ti alit dugikeun ka dewasa anjeuna ayeuna bade ngecageun aisan ka hidup sumangga mamah kalih apa diawitan ku awasan bismillah lumengkah ku sampean anu palih katuhu majeng ka panggung pelaminan. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi robbi abda'u bismillahi qalbi sholawatan ala rasuli wa ala ali wa suhbi. Semangga apa calik dina kursi tengah palih katuhu mamah di palih kiwa teteh calik di tengah mayun ka kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun anu kusim kuring dipihormat para ustad ustazah sepuh kasepuhan pini sepuh bapak ibu sadayana anu sami lenggah di tempatan. Alhamdulillah wa syukurillah dina danget ayeuna urang tiasa riung mung pulung bongkok ngaronyok tiasa sasarengan patepung wajah. Insyaallah sakedap deui ieu acara baris dikawitan kumargi kitu ieu mangga ka teteh-teteh ibu-ibu mangga sumangga ka palih dia panginten tiasa diisi di palih dia supados sae katawisnanya mangga ka panitia punten korsina panginten nyuhunkeun disayogikeun deui nyuhunkeun ditambihnya korsina. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli ya fatahu ya alim. Dikawitan ku ngadastakeun puji sinareng puja ka zat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana utamina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sinareng nikmat-nikmat sajabina anu tan wates wangena. Dikawit sholawat kautamian urang kucurkeun tur urang kecerkeun ka junjunan urang anu pangnyong colangna saalamar capada teu aya sanes habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka keluargana sahabatna karabatna tug dumugi ka urang sadayana pamugi salamina sing kaangken tur kacepretan sapaatna dugikeun ka jaga di yaumil jaza amin ya rabbal alamin. Wargi sadayana sepuh kasepuhan pini sepuh anu kusim kuring dipihormat amit hatur sim kuring nada widi tinu galih anu wening nada jembar tina manah anu setra wirehna bade ngaping jalana ieu acara siraman sateu acana paralun anu kasuhun hampura anu kateda bilih lepat dina prak-prakanana bilih henteu sapagoda sareng mamanahan ibu bapa sadayana nyuhunkeun ditawakuf anu saageng-agengna tangtosna di dieu sim kuring cumarios sabulang bentor tuna tina subasita kawantos sanes ahlina sim kuring mung saukur kajurungan pancen ku prias terbaik make up artis nenden make up wedding organizer kanggo ngajejeran ieu acara kumargi kitu bilih di dieu aya ahli seni bilih di dieu aya juru siram hapunten anu kasuhun sanes bade ngalalangkunganan ieu mah mung saukur ngalaksanakeun pancen. Wargi sadayana sepuh kasepuhan anu kusim kuring dipihormat sateu acan ieu acara dikawitan urang samikeun heula emutan urang atanapi persepsi urang ngeunaan siraman supados henteu lepat kaprah ka payuna. Teteh gelis anaking siraman teh henteu nangtoskeun sah sareng henteuna hiji pernikahan
sanaos teteh teu siraman oge dina dinten ayeuna pernikahan dina dinten enjing tetep sah tiasa lumangsung kumargi nu namina siraman mah mung saukur adat istiadat nanging sing sanaos mung saukur adat istiadat teu kirang manfaatna kanggo urang sadayana utamina kanggo calon panganten anu bade ngalih ti alam lalagasan ka alam kuranan atanapi alam rimbitan. Teras priyogi oge kauninga rehing dina agama Islam mah siraman teh teu aya sifatna teu wajib malih mah teu sunah-sunah acan nanging insyaallah engke dina prak-prakanana moal kaluar tina tetekon agama sinareng dari gama atuh cenah di dieu aya lilin aya kekembangan aya sesengitan paralun anu kasuhun hampura anu kateda sanes bade musyrik ieu mah mung saukur simbol siloka hiji pangdoa pamugi ieu calon panganten sing caang lahir batina sing seungit sing sae rupina sapertos kembang kitu sapertosna nama wargi sadayana sepuh kasepuhan anu kusim kuring dipihormat dina ieu acara anu bari sigelar dina siang ayeuna aya sababaraha hiji jujutan acara di antawisna nu kahiji nyaeta ngecageun aisan naon atuh nu disebatkeun ngecageun aisan teh sumangga urang guar sasarengan. Ngecageun aisan nyaeta ais panungtung tinu jadi indung kanu jadi budakna ais pamungkas tinu jadi bapak kanu jadi budakna teteh parantos jalugjug jangkung geulis anak yang hidup tos sakedahna tiasa mulangkeun ka nya nu jadi indung tos sakedahna hidup teh tiasa mulangkeun ka asih nu jadi bapak tapi da geuning teteh rumaos ti alit dugikeun ka dewasa mung saukur ngaririweuh ngarerepot ka mamah kalih ka apa ayeuna kari-kari hidup parantos dewasa tos waktosna hidup mulang tarima ka aranjeuna hidup geuning bet bade luluasanan sejak pamitan bade ngantunkeun mamah sinareng apa bade ngaraksanakeun hirup hurip rumah tangga nya kitu deui mamah sinareng apa nahanya mamah sareng apa teh parantos janten sepuh anu tiasa nyumponan sagala rupi kahoyong anu jadi budak nahanya mamah sareng apa teh parantos wareg ngatik ngadidik ngapi ngajaring siang kalayan wengi ka ieu murang kalih dugikeun ka ngajantenkeun ieu murang kalih teh murang kalih anu solehah sakumaha anu ngaamanahkeunana Allah Subhanahu wa taala. Nahanya mamah sareng apa teh parantos luas ningali si teteh sinah macakal hirup sorangan nahanya mamah sareng apa teh parantos wareg ngagalentoran bari jeung nyebutkeun nyaan teu acan mamah sareng apa wareg sasarengan tos waktosna tos ugana bongan gaduh murang kalih teh istri jodoh pati bagja sareng cilaka parantos aya anu ngaturna urang teu tiasa mungpang kana kahoyongna wargi sadayana rupina eta nu disebatkeun ngecageun aisan teh nyaeta leupasna tangga waler mamah apana ka ieu murang kalih di mana ke dinten enjing akad nikah dilisankeun cacap kewajiban mamah cacap kewajiban bapak ngalih tangga walerna ka saha ka carogena nya teras anu kadua nyaeta acara ngaras teh asal kecap dina raas nyaeta lir ibarat cai dina walungan anu deetna dugi kana memuncangan upami dilarapkeun dina bahasa Sunda mah raas teh reueus keuna ku paribasa burung palung bodo gelo hade goreng oge anak sorangan anu cikalnya aku cikalna anu bungsunya aku bungsuna anu solehnya aku solehna jeung sajabana tangke di mana teteh tos ngaraoskeun yen teteh teh seueur lepat ka mamah seueur lepat ka bapak hayu anaknya urang tepangan mamah sareng bapak urang wasuh dampa sampeanana pamugi sing janten iyang pangdoa dibersihkeunana sagala rupi rerege dosa-dosa hidup ka mamah kalih ka apa teras engke aya sesi di mana hidup cumarios ka mamah sareng ka apa anu unggalna hidup ngahatur nyuhunkeun dihapunten sareng nyuhunkeun pidoa ti mamah kalih ti apa teras anu katilu nyaeta acara siraman teh hakikatna teteh siram ku cai sareat teteh siram ku cai hakikatna siram ku pangdoa pamugi naon-naon anu dicita-citakeun ku calon panganten naon-naon anu dicita-citakeun ku ibu ramana ku wargi sadayana anu sami linggih di ieu patempatan singgi nuluran sapaneja tinekanan dikabul ku nu kawasa amin ya rabbal alamin wargi sadayana sepuh kasepuhan pini sepuh anu kusim kuring dipihormat rupina eta jujutan acara anu baris digelar dina siang ayeuna atuh supados teu nyang kolong kana waktu sareng aya dina kabarokahan urang kawitan ya acara aku aosan bismillah sasarengan bismillahirrahmanirrahim mangga ayeuna teteh mayun ka mamah
urang mulangkeun deui paninengan 21 tahun anu katuka hidup kungsi di ais kudu jadi indung, hidup kungsi digagandong kudu jadi bapa. Paraluan anaknya ambu sanes bade mukakeun aib hidup kumaha hidup nyusahkeun anak anu jadi indung sareng kanu jadi bapa, nanging hidup kedah sing emut dugikeun ka ayeuna hidup saageng kieu teh ieu teh alatan saha tangtosna aya nu janten cukang lantaran hidup gumelar ka ieu alam pawayangan nyatana jasana mamah. Gelis anaking di dia aya sinjang anu janten saksina sateu acan hidup pamitan nyuhunkeun widi ka mamah, nyuhunkeun karidoana ti mamah, geras suhunkeun aisan anu pamungkas ti mamah. Mama, kekesono ka mama. Yang ka mama alim tapi yang mama rumaos pegawai termasuk nyesahkan mama anjing tapi bade nikah kayak kesonoan kayak di ais aisan anak pemuka diajak ada mama. Gelis anaking budak mamah oge sono ka hidup, mamah oge nyaah pisan ka hidup, mamah oge alim tebih sareng hidup. Mun seug mamah kawasa menta kanu kawasa tong waka meureun geus ari mamah sareng bapak bade sareng saha nanging dalah di kumaha tos waktosna tos ugana saha indungna anu teu suka saha indungna anu teu bagja ningali nu jadi anak rek nyorang rumah tangga. Hayu anaknya urang di ais deui ku mamah, urang sosonoan nyoreang alam katukang hidup bares di ais deui ku aisan anu pamungkas di mamah dijajabkeun ku doa-doa mamah. Mangga mamah ditampi sinjangna ayeuna teteh tepangan bapa lajeng di dia aya lilin teh minangka palita janten salami ieu apana anu nyaangan lengkah anu jadi budak agamana karegeregan hatena istuning dicaangan kudu jadi bapa. Bapak terus sono ka bapak nyaah pisan ka bapak alim tebih sareng bapak anjing teteh bade nikah keempat teludeung yang dijajabkeun dicaangan ku doa-doa bapak. Gelis anaki budak bapak hidup sing teteg hidup sing panceg hayu anaki lengkah hidup baris dicaangan dijajabkeun ku doa-doa bapak sareng mama. Mangga bapak ditampi lilina mangga ayeuna apa tiasa lungsur ka tungtung samping anu palih ditu.
diayun ku samping diayun mah diayun kanya indung. Mangga apa lajeng ka panggung Pelamina. Mangga mayun kapali ditu. Mangga apana masih ngadeg Pak? Mamah Bapak sate acan ieu sinjang di udar diecageun tangawaler mamah kali apa ka ieu murang kali bada ditaros heula. Raras ieu teh mamah sareng apa teh ridho ikhlas dina dinten enjing ieu ingkang putra bada ditikah ku hiji jajakan nu dipika cintana. Raras. Alhamdulillahirabbil alamin tawis mamah kali apa ridho sinareng ikhlas ngalepaskeun ingkang putra tina tanggawaler mamah sinareng apa tangan katilu lilina tiasa ditiup sasarengan. Mangga apa dicaketkeun ka mamah lilina? Mangga bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mangga siap tangan katilu ditiup sasarengan. 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga apa tiasa diudar aisanana dilungsurkeun tetehna tina aisan mamah. Mangga neng tiasa meluk mamah kali apa hidup ku hidup dipeluk dua nana. Mama hatur nuhun mah, hatur nuhun karena segala rupi pengorbanan mamah, perjuangan mamah ngandung ngababarkeun ngatik ngadidik ka abdi ti alit dugikeun ka dewasa. Hapunten teteh teh acan tiasa mulang tarima ka mama. Mama sing sehat, mama sing waluya, mama sing panjang yuswa. Doakeun teteh bade ngarumah tangga mah. Mangga geulis disun taar mamahna ku hideung. Mangga cekap ayeuna tepangan bapak. Bapak hatur nuhun Pak, hatur nuhun sagala rupi jerih payah apa nganapakahan teteh ti alit dugikeun ka dewasa. Katampi pisan mugi sing janten kasayan amal soleh pikeun bapak. Hatur nuhun Pak, hapunten teteh teh acan tiasa mulang tarima ka bapak. Bapak sing sehat, sing waluya, sing panjang yuswa. Doakeun teteh bade ngarumah tangga dina dinten enjing supados aya dina kalancaran sinareng kaberkahan. Mangga cekap. Mangga apana disun geulis? Mangga cekap apa tiasa calik. Mangga teteh calik mayun ka mamah sareng ka apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wargi sadayana acara ngecageun aisan parantos rengsek kapihatur anu salajengna urang dilajengkeun kana acara nu kadua nyaeta acara ngaras. Sakumaha anu parantos digueur yen ngaras teh nyaeta ngawasuh dampa sampean ibu sinareng ramakna. Margi aya pidawuh moal dihampura hiji umat saupamina teu dihampura ku nu jadi indung reujeng nu jadi bapakna. Margi ridho Allah aya dina ridho mamah kalih apa geulis anaking aya pidawuh yen sawarga teh aya dina dampa sampean ingkang ibu ti kawit detik ayeuna kapayun hidup ulah rek neangan dukun lepus paraji sakti geuning kabagjan teh teu tebih teu kedah leuleungan aya payunan hidup mamah sinareng apa geuning kabagjaan teh teu tebih anaking aya payunan hidup mamah sinareng apa nu penting hidup sing tiasa hormat tilawat ka aranjeunna mika nyaah mika deudeuh tiasa mulang tarima kana sagala rupi jasa-jasa ti mamah sareng ti apa geulis anaking munjung ulah
ka gunung muja ulah ka sagara sabab gunung sok rajen bitu sagara sok rajen bedah munjung kudu kanu maha agung geulis anaking gerapenta doana nu jadi indung sabab indung teh tunggueuna rahayu muja kudu kanu maha kawasa peh geulis anaking gerapenta doana nu jadi bapak sabab bapak teh tangkana darajat lamun hidup hayang hirup mulia waluya koncina aya di indung rejeng di bapa di dieu aya sinjang 7 ieu teh sinjang kinasihan sinjang pinilihan kanyaah ka memet mamah sinarang apa janten sagala rupina teu aya anu disumput salindungkeun istuning kanggo hidup ayeuna wangsulkeun deui ka hidup tos tiasa teu acan hidup ngeuwihkeun kanyaah tur ka asih mamah sinarang apa salami 21 tahun teu acan ya geulis mangga ayeuna mah urang tepangan heula mamah mangga hidup geser ka palih dieu mangga calikna lurus mayun ka mamah tetep rarai mamahna hidup teu kenging tungkul geulis anaking laras ieu teh mamah hidup teteh ieu mamah anu pang sering-seringna kanyerian hate ku hidup ieu mamah geulis anu pang sering-seringna kasentakan kabohongan ku hidup tapi mamah anu pangheulana ngahampura deui da puguh nu jadi indung mah lautan hampura sakumaha gedena kasalahan nu jadi anak teu woleh-woleh indung mah ngahampura deui ieu mamah geulis anake anu parantos hese capek ngakandung hidup 8 sasi hidup aya dina kandungan mamah nyangigir lain nangkarak salah dicanak berat dikantun piraku beral hidup medal ka ieu alam dunya mamah taruh nyawa kesa ngabayah bah getih muncrat ngoceak maratan langit ngoceak maratan mega Gusti lamun aya pilihan salametkeun bae murang kali abdi Gusti wios teuing abdi anu nemahan pati nu penting nu jadi anak salama ieu mamah geulis lamun seug hidup apa beral hidup medal ka ieu alam dunya geuwat ku mamah teh dirawu dipangkulirna geus endog beubeuremna sok sieun nu jadi anak remek memeh mangsana ieu mamah geulis anake anu sakapeung mamah sok nyarekan hidup paralun mamah sanes rujit sanes ngewa mamah teh bakat tingku nyaah mamah teh melang sok sieun nu jadi anak cilaka sok sieun nu jadi anak salah lengkah sok sieun nu jadi anak tenepi kana cita-citana ieu mamah geulis lamun segidep apa waktu hidup keur alit heug hidup udur keun bae mamah mah bobo bari calik oge keun bae mamah mah begadang saweungi oge ngangais hidup nu penting nu jadi anak tiasa anteng eta teh sanes saminggu 2 minggu sabulan 2 bulan satahun 2 tahun ti alit dugikeun ka ayeuna hidup dewasa ieu mamah geulis anu kanyaahna teu aya duana sanaos hidup nyaman sareng ngarencangan hidup sanaos hidup nyaman sareng picarogeun hidup tapi moal nyaman sareng mamah ayeuna wangsulkeun deui ka hidup tos tiasa teu acan hidup ngeuwihkeun kanyaah tur ka asih mamah ti alit dugikeun ka ayeuna dewasa teu acan ya geulis mangga ayeuna mah urang wasuh dampa sampean mamahna pamugi sing janten sababiah lumungsurna pangampura Gusti Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan pangampurana mamah mangga dilebetkeun dampa sampean mamah dua nana kana bokor kancana mamah tiasa dilebetkeun dampa sampean nana dua nana kana bokor mangga geulis anaking ku hidup dibersihkeun sing bersih sing tiasa ngaluruhkeun sagala rupi dosa perdosaan hidup ka mamah hideung mangga sing laras ngabersihkeun anak banyu uning kahuripan canembrang guguri lapan wadahna bokor kancana prak hidup geraniatan bersihkeun lahir jeung batin bersihkeun lahir jeung batin mangga cekap geulis dipanggeuhkeun dua dampa sampean mamahna dina lahunan hidup mangga ku hidup tiasa dielap digaringkeun mangga dielap ku hidup digaringkeun
Mangga saparantos nagaring ku hidup di pasihan sesengita sanes hartos hidup kedah nyangitan dapat sampean mama unggah dinten tapi sengitan ku akhlak sareng kelakuan hidup anu sae saatosna hidup tebih ti mama hidup sing tiasa ngajaga kehormatan diri sareng kehormatan keluarga di mana bae hidup ayana. Mangga cekap ayeuna hidup mundur. Mangga mamahna dampak sampeanana tiasa ku hidup dikecup disun sapertos. Mangga ku hidup tiasa dikecup. Teteh na mundur teh. Mangga ku mamah dijiad mah didoakeun tetehna. Ampun mah, ampun. Gusti, naon atuh pikecapeunana salian ti kecap ampun. Anu langkung mati supados tiasa meresihkeun rarega dosa-dosa abdi kapun biang. Ampun mah, ampun. Ti luhur sausa pramuti handap sahibas dampa mugi mamah wening ati keur sangahapunten ka abdi. Hapunten mah tina sagala rupi kabodohan abdi ka mamah. Hapunten abdi hapunten lahir sinareng batin nyuhunkeun weningna manah mamah kanggo ngahapunten sagala rupi dosa-dosa abdi Gusti. Ieu sampean pun biang anu parantos sese capek ngarawat abdi Gusti geura ieur kanyaah kanggo pun biang sakumaha anjeunna mi kanyah diri abdi dina waktos alim. Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama robayani sogiro. Mangga cerap gelis. Mangga ayeuna hidup gerasa sauran ka mama. Gera ngahatur nuhunkeun nyuhunkeun dihapunten sareng nyuhunkeun pidoana ti mama. Mama, atur nuhun karena segala rupi pengorbanan mama ngerawat teteh di alit nepi ka dewasa, teteh nepi ka nyaah nepi ka dedeh ku mama. Hapunten tak acan tiasa mulang terima ku mama. Didoakeun pisan mama sing sehat, cik panjang yuswa, anjing teteh pada nikah. Nuhunkeun didoakeun ku mama supados aya dina karancaran. Teteh hidup dihapunten ku mama di lahir dugi ka batin didoakeun pisan dinten enjing pamugi acarana lancar seueur rezekina ditebihkeun dina balaina gerap beunghar dina rezeki beral anaki. Doa mama nyerengan hidup. Mangga gelis dicepeng panangan mamahna dua nana gubragen mastaka hidup dina pangkonan mama. Duh mama abdi hapunten samudaya kalepatan mama kalepatan rumas ade tambeler ka mamah kirang sumujud. Aduh Gusti kirang sumujud ti lahir dugi ka batin mugi mamah ngahapunten. Mangga cekap gelis saena dipeluk mamahna ditangkep sing pageh ku hideuk. Mangga disun pipi kanan. Mangga pipi kanan kirina ku hidup disun. Tak Arna disun.
Tahan dulu. Mangga ayeuna mamah ngesun taar teteh, tahan dulu. Mangga cekap, teteh ayeuna tepangan bapak ku hidup. Mangga teteh tekengeng tungku tetep rarai bapak tetep socana. Teteh leres ieu teh apa teteh? Teh ieu apa? Anu parantos dug hulu pet nyawa ngabelaan hidup, belaan hulu dijieun suku dijieun hulu pikeun tiasa milarian apakah kanggo hidup? Supados tiasa nyumponan sagala rupi pangobutuh hidup. Gelis anaki ieu bapak anu pang teu ikhlas-ikhlasna, anu pang teu ridho-ridona ningali hidup ngecelakeun cimata, digugu deui ka hayang hidup teh. Sok sanajan hidup masok tarahoyong terang ti mana atuh ari mama sareng bapak gaduh artos, nu penting sagala rupi kahoyong hidup tiasa kacumpona. Ieu bapak geulis anak yang anu ridho kapanasan, ridho kahujanan, ridho kapoekan, ridho katirisan, pikeun milarian apakah kanggo hidup. Ieu bapak anaknya lamun segidep apa gubra hidup ka ieu alam dunya geuwat ku bapak teh dirawuh di pangku, di bajuan, di adanan, di komatan, sok sieun nu jadi anak katirisan, sok sieun nu jadi anak kaburu kaharewosan ku setan. Ieu bapak geulis anaki anu kanyaahna teu aya duana ka hidup, sagala rupi jerih payahna istuning kanggo hidup. Geulis anaki lamun segidep apa waktu hidup keur alip hidup udur bapak sok ngadoa semu sombong Gusti tepakeun bae panyakitna ka abdi, tepakeun bae kanyerina ka abdi pun anak mah awewe bilih teu kuat tah. Geulis anak ieu sakitu kanya anu jadi bapak. Ayeuna wangsulkeun deui ka hidup tos tiasa teu acan hidup ngeuwihkeun kanya atur ka asih bapak anu tan wates wangeuna teu acan ya geulis. Mangga ayeuna mah urang wasudampa sampean apana sateu acan aku hidup dipencetan heula nyuhunkeun widi heula bade diwasudampa sampeanana. Duh bapak puputun kalbu hormateun siang jeung wengi, mugi bapak luntur kalbu maparin widika abdi sejana wasu sampean milari ridhoning Gusti. Mangga geulis dilebetkeun dampal sampean apa dua nana kana bokor kancana apa rada kapalih dieu calikna supados raoseun apa kapalih dieu. Mangga sampeanana dilebetkeun kana bokor kancana, mangga ku teteh dibersihkeun sing bersih sing tiasa ngaluruhkeun sagala rupi rarega dosa-dosa hidup kanu janten bapak. Banyu uning kahuripan canebrang guguri lapan wadahna bokor kancana prak hidup geraniatan bersihkeun lahir jeung batin, bersihkeun lahir jeung batin. Mangga cekap geulis ditanggeuhkeun dua dampa sampean apana dina lahunan hidup, mangga ku hidup dielap digaringkeun. Saparantos nagari ku hidup tiasa di pasian sesengitan, geulis anaking teteh budak bapak pepeujeuh ti bapak keuna ku paribasahana cara kadata sawala anakna cilaka indung bapak anu kababawa, bapak hayang tiis ceuli herang mata di mana we hidup ayana kade hidup sing sae laku lampah jeung basa sae kasasama janten jalmi anu manfaat pikeun balarea sing tiasa nyeungita nami keluarga urang di mana we hidup ayana. Mangga ayeuna teteh tiasa mundur. Mangga dampa sampean apana ku hidup di sunde dikecup bari nyebatkeun ampun. Apa dijian mas takut tehna dicepak. Ku apa didoakeun
Ampun Pak, ampun Gusti, iya sampean pun Bapak anu parantos saya capek milarian apakah kanggo abdi Gusti gera iur kanyaah kanggo pun Bapak sakumaha anjeunna mikanyaah diri abdi dina waktos alim. Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama robayani sogiro. Mangga cekap gelis mangga teteh gera sasauran ka Bapa gera ngahatur nuhunkeun nyuhunkeun dihapunten nyuhunkeun didoakeun sareng nyuhunkeun diwalian dina dinten enjing. Bapak nuhunkeun dihampunten dina sagala rupi kalepatan teteh rumaos teteh can tiasa mulang tarima ka Bapak enjing teteh padi nikah doakeun ku Bapak kepada aya kana dina kelancaran kabarokahan sareng teteh nyuhunkeun diwalian dina dinten enjing. Didoakeun ku abdi ku Bapa sareng bade diwalian sehingga sing jadi rumah tangga anu enjing ing rumah tangga anu pertama jeung terakhir ing bisa jadi rumah tangga anu mawadah warahmah. Amin. Mangga teteh dicepeng panangan apana dua nana guberagan mastaka hidup dina pangkonan Bapa. Duh Bapa abdi hapunten samudaya kalepetan Bapa kalepetan rumas abdi tambelar ka Bapa kirang babakti aduh Gusti kirang babakti dilahir dugi kabatin mugi Bapa ngahapunten. Mangga cekap gelis dipeluk apana ditangkep sing pagah ku hidup. Bral anak king geramiang payunan tuh kahirupan kamalang Bapa ayeuna sanajan hidup sawawa tapi paneda Bapa mah tiis ceuli herang mata. Mangga cekap teteh disun pipi kanan kiri apana disun tahan dulu disun satu lagi tahan dulu taar apana disun ku hidup tahan dulu. Mangga apa ngesun taar teteh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wargi sadayana rupina acara ngaras parantos reng sekapi hatur. Sate acan ieu dilajengkeun kanu acara siraman rupina aya nu bade dikantun mana raina. Mana Neng kapal dia? Raina mung hiji. Dua mangga dua nananya kapal dia tuh. Teteh papayun-payun sareng rai hideung. Mangga gelis anaking teteh ieu wargi hidup teh mung sakieu-kieuna batur ulin batur heureuy bilih salami ieu hidup kantos nyisi kudi ngajaheutkeun manah rai-rai hidup kantos nyiwit kantos ngagebug sareng sajabina nya ieu hidup geura nyuhunkeun dihapunten ka rai hidup sareng titipkeun mamah sareng apa di mana hidup tebih sareng mamah sareng apa aya anu ngajaga mamah sareng apa ku hidup titipkeun hidup nyuhunkeun dihapunten sareng suhunkeun pidoa ti rai-rai hidup. Mangga teteh sasauran ka rai-rai hidup dua nana. Neleng nengkung neleng nengkung gerah gede gerah jangkung gerah neang ilmu luhung gerak mikanya
lindung. Mangga ku hidup dipeluk dua nana rai hidup. Mangga manawi di dia aya nekna, aya akina, ua, bibi, mamangna. Kumaha araraya wargi-wargi intina. Mangga gelis. Kumaha ieu bade majeng ka panggung pelaminan atanapi panganten nu bade lungsur nepangan. Mangga ka wargi-wargi intina tiasa majeng. Mangga ka uana, ka bibina, ka mamangna, sainarang wargi-wargi caketna diantos di panggung pelaminan. Ieu panganten panginten bade nyuhunkeun heula di hapunten sareng nyuhunkeun pidoa ti wargi-wargi caketna. Mangga uah tiasa dipali dewa. Pali gitu. Mangga uana di bade di handap poe sadaya mangga atuh sok. Mangga neng geulis anaking di dia aya wargi-wargi hidup ti mamah kalih ti apa hidup kedah hormat tur mikanyah mika dedeh ka wargi-wargi ti mamah kalih ti apa. Dina hiji waktos mamah sareng apa mulih ka alam kalanggengan kasaha deui hidup sumolondo ari sanes ka wargi-wargi ti mamah sareng ti apa. Sami aranjeuna oge mikanyah mika dedeh ka hidup sapertos kanyahna mamah kalih apa. Mangga hidup geura sungkem nyuhunkeun pidoa sareng nyuhunkeun dihapunten ti sepuh-sepuh hidup sareng wargi-wargi hidup. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mangga cekap gelis dipeluk uana. Mangga ua doakeunnya doakeun tetehna. Mangga ayeuna dipapai ku hidup tepangan wargi-wargi sanesna geura punut pangapunten sareng pidoa ti aranjeunna. Mangga manawi masih aya keneh wargi-wargi caketna panginten ieu perwakilan bae nya ngemutkeun waktos wargi-wargi sadayana simkuring ngawakilan jirim jenisna calon panganten bilih teu tiasa katepangan sadayana. Anjeunna munut pangapunten sareng pidoa ti sadayana pamugi dina dinten enjing acara akad pernikahanna lungsur langsar berkah salamet parek rezekina disinglarkeun tina balaina amin ya rabbal alamin. Mangga teteh bilih bade lungsur bilih aya keneh anu teu acan katepangan mangga hidup tiasa lungsur tepangan ku hidup. Manawi aya keneh mangga ka wargi-wargina teu kengeng wakan nebihannya margi sakedap deui acara siraman bade dilumangsungkeun. Mangga ka wargi-wargina ka uwana ka bibina ka mamangna kalih wargi-wargi caketna tiasa ngiring nyiramkeun.
Mangga cekap mama kali apa tiasa lungsur? Mangga teteh dipali dia heula teh. Mangga diapit ku mama kali ku apa menuju kursi siraman. Mangga siap? Mama kana panangan heula. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Acara siraman pengantenu pepasangan, mugi Gusti Allah nu heman ngalungsurkeun kebarokahan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Mugi lungsurkeun cahyana sae lahir sae batina, sae rupi sae manahna, sifat soleha selelawasna, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam Mangga di pinggiran teteh. alaika, sholawatullah Amah nyepeng pisina apa anu motong rambut teteh sakedik. Mangga dipotong sakedik, potongan rambutnya disimpan di bagian pisi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al kulli syaratin yaumil qiyamah. Mangga ayeuna gentosan mamah anu motong apa anu nyepeng pisina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al kulli syaratin yaumil qiyamah. Sing ageng milik luhur darajat gelis anaking diparekeun rezekina disinglarkeun tina balaina. Amin ya rabbal alamin. Ayeuna potongan rambutna dipiceun ku mamah sareng ku apa kapengker. Dipiceun urang piceun geuleuh keumeuh kaawonan ieu murang kalih. Sing didongkapkeun karahayuanana, kasabaranana, kabagjaan lahir sinareng batina. Amin ya rabbal alamin. Mangga apa dipalih dia apa? Sarang mamah dipalih. Mangga mamah kapalih dia mah. Mamah kapalih dia. Ieu ceretna dicepeng ku mamah sareng ku apa ku duaan. Neng ka dieu ngadeg mayun ka mamah sareng ka apa. Hideuk wudu sakumaha wudu bade netepan salat. Caina ku mamah sareng ku apa dikocorkeun ka nganteng tekengeng putus-putusnya. Mangga. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib
alaika sholawatullah alaika mugi lungsurkeun cahyana sae lahir sae batina sae rupi sae manahna sifat soleha salawasna ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika sholawatullah alaika. Mangga cekap neng tiasa cali mama sareng apa aya di sagedengan teteh deui. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 tidak sekarang siap. Iya anu kenging sinjang kumaha bade orokan deui. Maka siap lagi. Ya sinjang bade disodakohkeun tawis anjeunna parantos diecageun tina aisan mama sinarang apa. Nah nya siap. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 dicepeng heula. Mang dipotong heula. Dipotong mana? Mangga cekap. Kacang. Siap, pamang aya adan kumahanya? Siap. Bismillah, aya nu ngawalarnya sapalih. Siap. Tangan katilu ku hidep di awurkeun ka pengker. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 wur awur ngawuran calon panganten. Awur ngawuran calon panganten. Awur panganten serejeki. Awur disinglar tina bayi. Kumaha parantos ke enjing saurana teh nya langkung seueur enjing mah nya saweranana dilajengkeun dinten enjing. Alhamdulillahirabbil alamin wargi sadayana rupina rangkaian acara adat ngecageun aisan ngaras sareng siraman parantos sareng saya kapihatur simkuring Ambu Marahmai anu mancen tugas gawe barang prias terbaik make up artis nenden make up wedding organizer dana dihapunten tina sagalupi kalepatanana billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.